Punten bos, naon bos manggil ujang ka dieu bos, asara reuwas. Teu enak naon jang, lain jang maksud urang manggil maneh ka dieu teh arek nanyakeun masalah bansos anu tos dibagikeun ka warga, kumaha eta merata teu ngabagikeunna? Ari ti ujang nama atos bos, tos merata sesuai dataan ti pengurus masing-masing wargana bos. Oh heuh alus lamun kitu mah jang, ngan kade jang maneh kudu miluan ngawasinya eta dana bansos ulah nepi ka aya anu teu kabagian. Komo anu teu kabagianna teh warga anu bener-bener butuh jang. Oh siap bos, siap, ku ujang dipantau terus bos, tenang we nya bosnya. Heueuh kade jang bisi aya permainan sia, bisi aya permainan ku pengurus-pengurusna sia nya. Kudu sing ati-ati manehnya ngabagikeun bansos eta ka warga. Permainan kumaha bos, ujang teu ngarti bos, maksudna kumaha nya? Jadi kieu cenah jang, eta warga anu meunang duit bansos teh sok dipotongan ku para pengurus-pengurusna cenah jang. Anu teu meunang eta teh jang sabenerna mah. Da sanajan kitu oge eta teh menyalahi aturan lamun ceuk urang mah da eueuh ti dituna anu meunang kudu dipotongan jeung anu teu meunang. Eta mah kumaha urusan anu ngadatana we atuh jang. Hah? Nya bos. Oh eta mah meureun bos, inisiatif wargana meureun bos, supaya anu teu meunang jadi kabagian sararea. Arek inisiatif arek silatif pokona mah kitu teh salah. Tah ayeuna tugas maneh mere himbauan ka para pengurus mulai ayeuna ulah sok motong bansos anu tos katarima ku warga kitu. Pamali kitu sia teh dosa kitu teh. Boting teu ikhlaseun batur teh dipotongan kitu teh ha. Oh gitunya, oke siap bos, siap berangkat, siap siap siap.